Alhamdulillah. Nah, cenah Kang arek teh kudu ngaji teh urang teh geuningan. Kudu nyaho jeung para kiai, kudu ngahiji jeung para kiai teh kusabab urang teh mika cinta ka para ulama teh. Di mana lamun urang mika cinta ka para alimul ulama berarti urang teh bakal diangkeun ka Kanjeng Rasul sebagai umatna Kangjeng. Insya hayang diangkat umatna baginda Rasul hayang. Allah deui jalan. Iwal urang hiji nyantelan ka para ulama. Naon sabada urang euceung ngadalkeun kana salat urang teh Allahu Akbar dan di jero pikiran teh poho asin can dibalikeun. Si Akang salat Allahu Akbar nalika ruku ningali sarumpat tuh anyis BHS atuh. Dina pikiran teh geus loba pikiraneun urang leres teh. Tuh hek ngadalkeun naon urang kana salat can tabtu diterima di mana urang salat masih kene teu akur jeung ilmuna. Nah mata sahur para ulama teh fakuluman bi ghairil amaluhu mardudatun la tuqbalu mardudatun la sahajal ma ibadahna jeung ilmuna maka tangtos eta jalma ibadahna teu ditarima ibadahna teu ditarima ku pangeran. Da urang teh kudu nyaho kana tata salat teh geuningan takbiratul ihram teh nu bener teh kumaha, syarat wudu teh kumaha, dina maca Fatihah teh kudu kumaha, minimal lamun urang teu bisa kana ngaji atuh pan aya dua ngaji teh aya ngaji huruf jeung ngaji hirup.